Sejarah cerita di Sunda, anu serem atau bahagia, serius atau nengan jenaka, kabe ayah di picari story Sunda, atau sok milarian lain, aja tantu ayah dan lain, hai baraya romansa bersama, cerita Sunda ya di picari story Sunda, like, comment, share, subscribe, 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 like, comment, share, subscribe. Tong hit up, runtuh notifikasinya. Woi sukanana beres subuh teh biasa kimula sok ngopi canet pangiring mau dipikar sepena teh belum sampe lamun teu belum sampe sepancau eta teh kuat teruham rahem deui nepi ka lohor sanggeus salat lohor kakara we dahar lamun dahar sore mah sok di dapur imah tuan hola Nya Yuli sok ngahaja nitah babuna ngahancengan dahareun keur kimules matuh eta mah lamun teu didahar di dapur nya dibekel dibawa balik kakara oge ngopi teh sasuruput canteng ahi di paporose nepungan kimules beungeutna manis sepa ngomongna hari weus-weus bari nyangeh capeueun manehna lumpat satakar kebek meureun kimules nitah canteng ahi reureuh heula karak ngomong teu kaharti ari bari hari weus-weus kitu mah song caieun teh cenah diinum leguk diinum geus sarerep kakara ditah ngomong Ki aya orai laleutik ratusan megat anu rek metik teh panjangna rata-rata 3 jengkalan kabeh nya hareup ka dieu ka kidul atuh nu metik sieun liwat ari jalan pangan ukur liwat bendungan eueuh deui jalan sejen Ki kukuring geus dikeprak-keprak tapi orai teh malah ngarangsek nyalampeureun awe ieu pan maneting cerewet recet kabeh sarieun tungtungna baralik deui keun bae ke urang diksakeun sekalian minum ngopi Ki asa kabur pangacian ye nyieun we sorangan teg we inget gelut jeung orai kamari ieu pasti balad orai hideung ayeuna geus wani ngaganggu nu sejen jadi lain ngarah kaki mules wungkul naon anu dipikah riwang geus bukti masalah jadinya liara amuratel kaditu ka dieu gagalna metik kebon luhureun situ geus pasti centeng ahi menang teguran ti manor petik mangkaning keur ngalapeko dua di dinya teh pucuk meujeun alus lamun ngadengieun tuan hola mana teuing benu ngopi teu jadi tungtung nama kimules jeung centeng ahi singkil ngopi mah bisa disampeur deui mun urusan geus beres gura-giru duanana indit ka bendungan hate kimules keheul lain dikieuna asa dicoo gado pisan ngaliet pisan eta orai hideung jeung baladna nya hareupan kajadian model kieu kimules kakara dina hatena meunang ku kahanjakal hanjakal keur guguru baheula dipilih neangan ilmu teh anu dipilih teh ngan anu aya hubunganana jeung kadugalan padahal mama Kiai Ageng nurunkeun ilmuna teh sagemblengna anu dipikaboga ku anjeunna coba lamun teu dipalah pilih meureun moal susah nya hareupan orai model kieu. Yakin lain orai biasa, tapi mangrupa jelmaan makhluk sejen. Ieu yeuh akibat ngakal teh. Lamun dititah ngaderes ngapalkeun hadis atawa wirid, sok pura-pura nyeri beuteung. Di pacilingan sok nagog salila-lila sanajan teu hayang kabeuratan oge. Nagog we nungguan pangajaran ngaderes beres. Kusabab alasanna kitu deui sok ngadadak nyeri beuteung lamun rek ngaderes manehna jadi katelah si mules. Tapi lamun soal diajarkan uragan manehna pangheulana teu pernah ngarahu sanajan berat ge.
Di antara murid Mama Kiai mah kasebut pangunggulna. Matak soal kanuragan mah sok jadi andalan. Ari nu kieu mah Ki Imor bagianana. Batur sapagurona baheula. Manehna boga panempo anu seukeut. Keun we lamun engke ngarasa kawalahan kakara rek muntang saraya. Memeh menta bantuan ka batur rek disanghareupan heula ku sorangan. Kitu pikir Ki Mules. Ari Gog bener we oraya leutik mantar opat jengkalan maniru teh di tengah jalan. Halangan anu rek liwat. Caricingna teh di tempat hahalaeun pangliwatan pisan. Di jalan nu sejen ngan kadinya wungkul atuh wajar nu rek metik enteh baralik deui oge sieun dipacok meureun. Ki Mules ngajanteng salila-lila. Orai diusiran ku Centeng Ahi, dikeprakan ku tangkal sampe. Sekapeung di baledogan. Centeng Ahi setengah hate ngusir orai teh, puguh hatena mah sieun. Pal nyokotkeun keusik sakebeul, anu garing, tuh di pengkolan aya, buru-buru Ahi. Mangga Ki. Blecet, Centeng Ahi lumpat, telila balik deui mawa keusik garing dina bongsang. Ki Mules nyokot sarawu, tuluy manehna babacaan, bari leumpang ngadeukeutan orai. Pur, diawurkeun ka orai nu keur ngaronyok. Orai ting burisat, lolobana mah paraeh. Di tengah situ, katempo orai hideung gede ngaleor ka sisi. Ki Mules ngajleng ngadeukeutan, Gog nagog nyangan batu. Barang rek di baledog, orai hideung ngalelep. Dina lebah kocoran pisan, Ki Mules kadodoho bari nyekel batu. Tapi orai teu mucung heul deui. Hate Ki Mules keheul pisan, eueuh gunana ditungguan. Engke ge bakal panggih deui. Moal asa-asa rek dibaredog ku batu gerentes hatena. Ki Mules balik, rek neang deui kopi anu geus tiis. Nepi ka imah geus nyampak loba jelema, aya budak dipacok orai. Sabulan walungan di bendung di jen situ unggal poe disaprak tuan jeung nyonya lalayaran aya we kajadian anu patula patalina jeung orai. Lolobana nu metik enteh dipegat orai, nu dipacok oge aya ngan teu sabaraha loba. Ngan kabeh ge bisa ditangkes ku Ki Mules. Kabeh cager deui. Ngan perkara orai nyegatan nu metik enteh saeutik lobana mangaruhan kana produksi enteh. Tuan Hola kungsi nanyakeun kunaon bat kitu. Mandor besar ngajelaskeun kadang di jalana dipegat orai. Lain saeutik oraina tapi loba. Tuan Hola gogodeg terus manggil Ki Mules. Tuan Hola hayang masalah orai diteangan jalan keluarna. Ulah nepi ka mangaruhan kana produksi. Lila kalilaan numutkeun Tuan Hola bisa rugi. Matak aya usul keur ngagunakeun pawang orai ku Tuan Hola di waro. Tapi eueuh pawang orai nu kuat, barang nyaho aya orai sakitu gede natur galak, maranehna nyerah. Soal orai ngan mangaruhan kana produksi enteh, da anu metik sok baralik deui lamun dicegat orai. Tapi anu datang ke situ mungkin loba, situ jadi tempat pangulinan, boh budak atawa kolot, raramena lamun poe pere. Kusabab kabeh pawang nyerah nyanghareupan orai hideung, kapaksa Tuan Hola manggil deui Ki Mules. Hei Mules, eta kunaon jadi loba orai nyegatan anu metik enteh. Eta produksi jadi nanyiroro turun. Teu ceureuh eta. Sumuhun juragan. Kabeh pawang geus dicoba, tapi kabeh eueuh anu mampu, teu becus kabeh. Ieu hayang buru-buru manggih jalan kaluarna. Sabulan deui bakal aya rombongan ti Jakarta jeung Bandung harayang lalayaran. Kade eta orai ngaganggu karena suka bunga semah. Sumuhun juragan. Keur serius ngobrol masalah orai, Centeng Ahi datang. Haruha hareho. Manehna langsung ngurupruk. Sajonghokan teu bisa ditanya. Manehna mawa beja yen situ bobol. Kabeh reuas teu anta parah. Kabehan anu aya di kantor lalumpatan ka situ. Tuan Hola oge nyusul paneuri make kuda. Bendungan debrah kacipta
cai hubak habik ka mana karep. Mangkaning dihilir sawah parena mejehna reuneuh. Tangtu bakal kalimpas ku cai anu sagitu gedena. Teuing pisabarahaeun mun dihitung karugianana. Nempo kaayaan situ anu geus saat deui kabeh ngan ukur bisa melohok. Kimules anu katempo beungeutna panglayuna mah. Manehna nagog bari ngaherruk. Eueuh anu wani nanya. Barang nu sajian baralik oge, Kimules mah masih tetep cinutrung nempo situ nu ngoletrak. Kabayang eta orai hideung mana teuing bungahna. Timimiti oge hayangeun yen ieu bendungan teu jadi. Matak harita diganggu ku si Wanarajaya oge. Ayeuna dina hate Kimules pinuh ku dengdem. Jigana lamun heug orai hideung aya katempo, moal salah pasti dipaehan. Ngan ka mana atuh neanganana? Kimules poekeun. Isukan pasti parakan salak gujrud bakal loba anu datang ka manehna menta ganti. Ti mana keur ngagantina? Pasti daratang ka tuan hola. Ngan moal kabeh anu wani. Bisa dihitung paling tokoh-tokohna wungkul. Keur loba karudet kieu, Kimules inget ka sobatna, sanajan era ge rek dipenta tulung. Pasti Ki Imor nulungan. Isukna Kimules lempang ka belah wetan, rek nepungan dulur sapagurona baheula. Teu lila Kimules nepi ka imah sobatna. Sobatna geus ngabagiakeun dina lawang panto. Sanggeus salam, duanana diuk sila ditepas pahareup-hareup. Drekdek Kimules nyaritakeun lalampahanana nyieun situ sapeuting. Ki Imor ngadengekeun bari nyengeh. Sabenerna manehna geus nyaho naon anu geus dilakonan ku sobatna. Nyaho ku sabab panempona anu seukeut. Bulan hareup rek aya semah di Jakarta jeung ti Bandung ka dieu. Hayang lalayaran di situ. Ari pek situ nadebrah. Heueuh, nyaho. Eta sababna kunaon? Dalam menumutkeun kana pagawean dedemit mah moal mungkin pasti aya sabab sejen. Cing pangnempokeun nu sabenerna. Ki Imor beureum. Bibirna kunyam-kunyem. Teu lila manehna beuntak. Kuing dipanggihkeun we nya, ngobrol we sorangan. Tapi lamun manehna ngambek, wayahna cicing. Lamun nyerang ulah dilawan. Da moal mempan ka awak didinya mah. Malah bageuran, terus mun bisa menta hampura. Heueuh, sok. Beureum, ke mun geus datang kuing di tah beuntak. Heueuh. Rada lila Kimules beureumna teh. Malahan jadi asa hayang sare. Teu lila hawar-hawar kadenge manehna di titah beuntak. Kimules beuntak lalaunan, barang bray aya anu geulis ka wanti-wanti hareupeunana. Panonna molotot, bibirna camerut jika kekerot. Nempo nu geulis ngambek mah Kimules lain ambek kalah karesep. Da sakumaha ngambek ge nu geulis mah tetep we geulis. Meujeuna mun disebut donto, geunut henteu begang lain. Singset padet, cangkeng leutik bujur rada gede. Pantes kusabab pangawakanana jangkung lenjang. Kulit hejo carulang bersih tur lemes, buuk sacangkeng dirumbaikeun, make mahkota emas gambar hulu orai keur calangap. Can katempo imut, tapi bibirna nu seksi geus kabayangkeun, pasti bakalan loba anu kapincut. Ari panon cureuleuh, bulu panonna nyengklik. Manehanana nangtung bari nulak cangkeng hareupeun Kimules anu keur diuk sila dihandap. Sesakali tungkul terus tanggah neuteuk nu geulis. Nempo Kimules jiga anu hayang rekeb, tapi keur Kimules mah sakumaha nu geulis popolotot kakerot oge tetep we eueuh pisieun. Malah hatena ngageter nempo pipi nu geulis semu beureum. Napas nu geulis ngahegak, cirining ambek nyedek tanaga midek. Manusa anu jababkeun manehna nu geulis teh aya di hareupeunana. Ieu waktuna keur males dengdem. Matakan teu anta parah deui, sukuna nyapakan Kimules bari cecerewetan nyumpahan. Kimules nagen cicing teu ngalawan, teu rongret-rongret. Lila-lila nu geulis capeun, capek nyapakan Kimules.
Nu geulis tepak deku, terus leungeunna merekpek awak Kimules. Kimules tetep cicing keneh, teu usik-usik, teu ngalawan. Mere kesempetan anu geulis ngabudalkeun ka ambekna. Lila-lila nu geulis ge capeun, cicing sakedeung. Ka ambek can punah bagian buu Kimules dijenggut. Diuleng nepi ka iketna murag. Kimules cicing teu kemek-kemek. Malah asa ngeunah sirahna jiga aya nu ngagarowan. Katambah keur nu geulis mulang buu Kimules, dadana deukeut pisan jeung beungeut manehna. Kaangse seungit malati meni malahung. Beres muleng nu geulis ngegelan awak Kimules, asalna pingpingna teu dirasa. Terus kana beuteungna teu dirasa. Terus kana leungeunna teu dirasa keneh. Kana beuheungna Kimules rei-reian. Naha rasana jiga ngagalentoran Kimules. Di kitu kieu Kimules teu ngalawan jeung eueuh tapakna. Lamun ngegel kanu sejen geus tangtu ngalenghrek. Tuluy paeh ku peurahna. Kaambek nu geulis nepi ka puncakna, manehna ngagauk, awakna leuleus taya tangan pangawasa, tanagana beak, tungtungna manehna nyuuh dina lahunan Kimules. Keur Kimules gampang we lamun rek niat maehan nu geulis. Geus teu walakaya model kitu tinggal nyekek, beres. Tapi inget kaki Imor ulah nepi ka ngalawan. Malahan mun bisa mah menta hampura. Soal gelut Kimules tegung si eleh. Jeung nu model kumaha oge disanghareupan. Kabeh eleh tunduk ka Kimules. Tapi nyahareupan awewe komo anu geulis mah manehna can pangalaman. Sanajan boga ilmu pelet ge can kungsi dipake. Sabab manehna teu boga niat laki rabi. Nu geulis masih ngaguguk dina lahunan Kimules. Dina hatena ujug-ujug jorojoy karunya. Ngadadak Kimules aya kawani, sirah nu geulis diusapan. Terus we diusapan. Nu kusutna dirapih ku ramona. Tuluy leungeunna lalaunan musapipi nu geulis nu baseuh ku cepanon. Tonggongna diusapan. Nu geulis kalakah ngagauk deui. Tapi ayeuna mah bari nangkep cangkeng Kimules. Diantepkeun we ku Kimules. Dijurung kumaha kahayangna? Keun sina beak. Lamun geus beak kasedihna, kakara rek diajak ngobrol, ceuk kerentos hate Kimules. Tita tadi Ki Imor nyaksian kumaha kalakuan dua urang semah hareupeunana. Diantep we ku Ki Imor teh. Ceuk pikirna geus darewasa ieu. Geus katempor rep, Ki Imor asup ka imahna. Leungeun nu geulis dihuaikeun nepi ka lesot tina cangkeng Kimules. Tuluy leungeun Kimules jangkal tak-tak nu geulis. Nu geulis didiukeun, nu geulis jigana geus pasrah. Tapi manehna masih eurih-eurihkeun. Kimules diuk pahareup-hareup jeung nu geulis. Tuur pada antol. Rasa kanyaahna ujug-ujug datang deui. Leungeunna tuluy ngusap cipanon dina pipi nu geulis. Geus saat ngan masih aya keneh urutna. Hapunten Kakang nya geulis. Asa aya nu ngaganjel dina ti korona. Karasa ku Kimules oge asa peura. Nu geulis melong, semu teu percaya. Lila-lila manehna ngarasa bang baluh dina hatena mancawura ka mana meuli. Nu nyesa tinggal geter hate nu hese dihartikeun. Karsa nyai ngahapunten Kakang. Pamirsa, rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, misteri Situ Sukarame bagian ka-3. Salajengna masih nyambung ka bagian ka-4. Kirang langkungna simkuring nyuhun keun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.